la'allahum yattaqun supaya sieun ka Allah biiqla'ihim amahum fihi nyabutina pagawean nu salila ieu kunyana dipigawe jeung supaya amali taat ngalaksanakeun taat ka Gusti Allah geus taktikna jeung carana Allah mere ka Kangjeng Nabi jangan dakwahan nu geus iman mah tapi doraka bae sing sieunan melalui siksa-siksa sing sieunan melalui adab-adab sing sieunan melalui siksa boh di dunia boh di akhirat deuleu tuh nu sok judi bae Mang Anu beunang yang contoh disebutkeun ngaranna ge deuleu Mang Anu tuh sakanyaho kula mah nyana teh papan zanon kitu ngaranna judi bae tatadina sawana sababaraha bau tatadina perusahaanana sababaraha macem lantaran beki judi kuari tinggal saimah-imahna dong anak ambal aya pemajikan kitu keneta contoh nusok judi bae eta kan disingsinan jang di dunia dia tuh si anu nusok judi jok mabok bae kuari teu bisa lempang teu bisa padahal mah nu teu judi ge aya teu bisa lempang mah teu bae ieu kan ieu bajang contoh tuh nusok jinah bae tuh kadeuleu kan eta kakarak di dunia encan di akhirat mah caritakeun siksaan-siksaan supaya ngarenyang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala masa tugas kiai teh dakwah ka jelema anu mukmin mah nyingsieunan dulur sing ade besi liwat ka citra nya sing ade kunaon kiai besi beakeun ku batur ti heulaan sing sieunan teh si ade kumaha nu zina kumaha nu mabok kumaha nu judi kumaha nu korupsi tugas kiai make lisan nyaritakeun adapun naon kitu ngaranna nuturkeun jeung henteu nurut jeung teu lain urusan kiai urusan dirina kumaha Allah mere hidayah sakitu bae eta mah ta ieu tugas Kangjeng Nabi ditugaskeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala titah nyingsieunan mukminin nu doraka sahabat sumpi ka Kangjeng Nabi Waalaikumsalam naon kieu Rasul abdi teh mukmin iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul ka Tuhan sebagai Rasul alhamdulillah naon deui abdi teh iman mah iman abdi ngan ieu ku ieu abdi mah bebaskeun abdi sebab hobi abdi mah mabok judi zina tah abdi mah minta dibebaskeun bae eta iman mah iman abdi cek Kangjeng masalah ih pan hampang cek yang hampang ieu batur mun keras ieu jadi datang ka pusatnya mah hampang orengan sekali deui jadi bebeja besi kurang afdol kurang pengertian kurang arti Kangjeng ya Muhammad Rasulullah aya naon abdi iman ka Allah sebagai pangeran abdi iman ka Tuhan sebagai Rasul aju ngan abdi mah iman teh yang dibebaskeun bebas naon tina karesep-karesep abdi mah mun eta dibebaskeun abdi deuk iman terus lamun eta teu dibebaskeun abdi mah moal iman naon karesep anjeun hiji mabok dua zina tilu nomor katilu judi eta karesep abdi ka hobi abdi mun eta dibebaskeun abdi mah deuk iman terus mun eta teu dibebaskeun duka oh masalah cek jangan cek yana pan kadang di nulu saja mah waduh cek yana teas teh ya gitu mah mending ka pusat cek yana tatanya ngeunaheun horengan istama aja utama dek balik yana dek balik Tuhan abdi bade naro sakali deui terus dek balik aya naon abdi iman ka Gusti abdi iman ka Tuhan teh Rasulullah haju ngan abdi mah endek iman terus teh asal dibebaskeun ka hobi abdi naon hobi anjeun hobi abdi mah hiji mabok dua zina tilu judi oh masalah Kangjeng Nabi aja amanat naon tutuan ka abdi masalah kitu mah la takzib ulah bohong mah sakitunya
geus bae eta ulah ngabohong dong, mana mah wiridana asa ulah ngabohong bae geus. Ya, sekian aja gampang ngomongna. Geus, pamit. Di jalan nya geus mantep jasa ieu rasul kakarage dakwah teh ngeunaheun. Ngeunaheun dakwah, urang iman ka Allah mabok terus. Iman kanyana zina terus ya ngeunaheun cek cenah. Geus aing bukanna jadi dai aing. Senangnya nak, senang datang ka ieu mah. Nyan amanat kangjeng ulah mabok ulah non, ulah bohong. Eta mah hiji wiridan anjeun ulah bohong bae. Ya, sepira bohong. Gampang guys. Mulai datang ka ieu mah pir bintang. Tambah Johnny Walker. Tambah deui. Wal bejaan we sia. Beres begitu dek minumnya na. Cak Kangjeng Nabi ulah bohong. Mun aing ditanya ku Nabi mabok kene apa henteu. Lamun bebeja mabok aing berarti lain, lamun bebeja mabok aing isin. Lamun bebeja aing henteu bohong. Denden deui ku nya. Je. Di dalam deui ku nya. Minum. Aing dek minum ka hobi aing tapi cak Nabi ulah bohong. Sedangkan Allah ngalarang mun aing minum berarti aing bohong ka Allah. Masih beres ya. Cokot deui ku jen. Bebas dek kumaha ge asa ulah bohong. Atuh aing mun minum bohong berarti Islam aing bohong ye. Nah kitu kene dek zina, kitu kene dek judi terjadi. Masya Allah, caknya Muhammad Rasulullah asli lantaran dakwah teu kudu loba-loba. Hiji be ulah bohong, beres kabeh. Nyana langsung datang deui ka Kangjeng Nabi, langsung meluk. Kangjeng Nabi senyum. Geus sababaraha poena teh Tuan, ku hebat-hebat teuing dakwah Tuan. Kunaon? Pan abdi baheula minta kabebasan, haju. Atuh pan abdi lamun bebas teh mah mun mabok teh mah ditanya ku Gusti mun bebeja mabok atuh izin ja Tuan geus ngaharamkeun pan. Ari abdi bebeja henteu atuh abdi bohong. Andai kata atuh abdi mabok bebeja ka Tuan misalna mabok bae bener teu ngabohong pan ka pangeran mah bohong. Dah abdi mah haju henteu ku ari mabok. Haju zina kayak kitu keneh. Haju naon deui judi ge geus henteu bae. Waduh cak Kangjeng Nabi Muhammad ente lamun terus kieu geus lawang surga muka jang ente. Langsung ceriknya na di dinya. Caknya nanti orang dakwah mah teu kudu loba-loba beut teu mun sapeuting 4 panggung. Hiji bae. Hiji bae atakui. Ngebudah-budah dakwah teh hasilna mah eueuh. Ieu mah Kangjeng Nabi masya Allah karim luar biasa. Satu kata masya Allah. Aya deui panjalema nu datang ka Kangjeng Nabi. Abi iman ka Tuhan, terus ka pangeran iman, coba minta kekuatan batin abdi naon? Hiji bae latagdob. Ulah marah sakitu dah. Eta ti bahasa ulah marah doang ge ambalayah ngepek jadi bener. Aduh nantina marah ya segala rupa gitu. Cekcok jeung pamajikan gara-gara marah. Eta ge sahabat barang datang ka imah, ribut jeung pamajikanna. Pancak Nabi latagdob. Kana kieu bae. Tahan ku aing. Dia tahan cek Nabi ge latagdob. Ulah marah. Moal aing. Pamajikanna geus ngegelang atuh ngajawab. Moal latagdob cek Nabi ge. Aman. Begitu ngana seatan ke anakna marah kan nyana teu marah latagdob cek Nabi ge. Dicarekan ku anakna moal marah abah mah sebab cek Nabi latagdob. Jeung tatangga kitu kene segala rupa kitu kene. Jadi be masur si eta mah tilok marah yu urang tuturkeun yu. Tuh hiji latagdob be ditahan dilaksanakeun ku nyana efekna lain bae keluarga wabeh nuturkeun nyana. Atuh urang mah kiai boro-boro neuk dituturkeun ja kiaina ge tulak cangkeng. Coba sia kai. Teu nyaho sia aing kiai.
nya ka kiai kos kitu heran aing mah. Ye tolol sia ka kiai kos. Atuh mah dituturkeun wae sia bisa kiai teh galak. Tuh, Masya Allah. Kangjengna sakecap latak dom. Seetik kangjengna sakata tapi Masya Allah. Gitulah kangjeng Nabi dititah dakwah ku Gusti Allah ka kafirin ka musyrikin. Kuari dititah dakwah ka mukminin anu maksiat. Hiji bae ulah bohong. Cukup sakitu bae ge engke bakal ngepek asal asupkeun ka sanubari. Asupkeun ka kolbu, kelakeun di jero hate, tanemkeun di jero hate, bungkus supaya jadi eta ulah bohong teh engke epek kabeh. Nih mah. Kan urang ieu ngabohong ka Allah, ngabohong ka Rasul, ngabohong ka majikan mah jadi lalap buku tah mah. Jadi lalap tah mah tuh. Tapi aya ngabohong anu wajib. Ngabohong nu wajib tetep kabagi 5, aya nu wajib, aya anu haram, aya nu sunah, aya nu makruh, aya nu mubah. Kitu bae pikir mah terus. Kitu bae pikir mah ngabohong teh aya anu haram. Lamun urang endek nyokot harta make bohong, harta batur ngarampas, make sumpah, make kitu bohong haram. Model pengacara-pengacara, saksi-saksi bohong haram. Aya anu wajib ngabohongna. Aya jelema lumpat ka urang endek dianiaya, salamatkeun abdi emang kudu tuh dek dibunuh hayang asup ka lamari kunci teu keubal aya jelema aya kijaet ka dieu emang kudu nah buang kawar paehan ku aing je eueuh ngabohong kan urang wajib tak ngabohongna salametkeun daripada dibunuh mending ngabohong wajib tak ngabohong salametkeun bener sia bener bila perlu pakai sumpah sia ayo jadi mas ya demi Allah gitu bae di jero hate motorna jangan mah aya jadi bae nu pinter mah tuh bisa bae tah eta wajib tah ngabohongna tak kos kitu aya deui nu wajib urang boga pamajikan 2 teruskeun tah ulah ieu sih di dia 2 peting nah nu kolot teu meunang cang nu kolot gua laki li fagala naon diintil bae kuno kolot ngabohong mantak naon sabaraye nya enan gitu ngariung ye ngariung ka mana teu kebal krining urang geus janjian jeung babaturan coba angkat dah saeun nu telepon babaturanna oh ibu ai bapana ya ya emang aya naon iya ngariung iya ngisi tarangguan iya oh iya padahal mah ente ngariung teh naon dia tuh kolingan babari tong kos kitu mah heuh cak nu osok teh atuh kieu mah karaknya hok teh tah tukang mah mesti baheula cenah ieu mah nyaritakeun ente bae heulanan oh kak ja bener ya horeng ngariung ditung emang ngariung di mana pengkolan di dinya geus atuh laut tebal kebun mual paling ge ngari-ngariung mah tuh sok ngobrol pan kakak mah jam 12 lah atuh sedang teh jam 10 ka jam 12 wah tuh leklok teh geus sakitu ge bohong eta wajib eta kos kitu ka bohongna tuh beres datang jam 12 kadinya Waalaikumsalam di jahe ka eta naon berkat nyeun nu ngora biasa barang nyanan deuleu kak ngariung di mana ya? Pengkolan. Ngariung di mana? Pengkolan ku naon sih? Eta tiung teh sorban. Ji, emang kunaon gitu. Eta tiung saha? Bohong, ajeun kumaha ge. Diuwal-uwalkeun berkat teh akan yeuh. Tinggal salah gini be seuri be ulah marah lah tagdom lamun marah beratai ulah teh mangkalakuan sorangan jinganan teu doraka teu naon nu doraka mah pamajikan anak ya atuh salaki mah dorakan teu ngeunang geus atuh tinggal tenang ye atuh ulah ditanggung haji ulah mah marah urang diwawal-walal ge tanggal calangap bae aduh pawajikan nu ngora di dino kolot sial tak kiai ngajalanan be atuh ngaji jiganan
Aduh, daripada anu ngorakeun manusia anggeus jadi pamajikan makan kudu digilir atuh doraka lamun teu digilir. Nah eta teh urang gilir ngabohong nyalametkeun nu kolot sebenarna mah ulah doraka teuing. Je lamun terus bae pan kos kitu nu kolot doraka atuh salakina ge doraka pamajikanna kesel. Nu ngorai kitu mah dibohongan pamajikanna rada salamet atuh nyanana ge salamet gilir. Pokona mah geus bisa-bisa bae. Aya nu kieu deui ye. Kan ka mana ngariung malum ieu. Ngariung ka rada jauh ieu mah ngariungna. Eta tuh jeung santri ajak saksi maksudna mah. Ayo. Santri. Baik beres padahal mah eta kan ngor. Ai ngariungna mah bener. Ngariungna mah bener. Ngariung nangan kadinya heula. Santri nungguan di hareup. Nyana sosonoan biasa. Kulantaran dek ngariung buru-buru mandi segala rupa set berangkat dari ngariung gas curiga nu kolot teh curiga cek nu kolot bener teh sih ngariung cenah bejana nyana kawin jeung urang pengkola teangkeun ku aing ka ditu bener eta mah ustadna mah ngariung jeung santrina ka ditu kiai mah nyana datang ka dinya ka pengkola Assalamualaikum salam cek nu ngora teh nyaho tadi ayah Pak Haji kaki kaji kadi jatuh ayah ulah teh ayah dia tuh jangan tuh ulah mati tadi di dia bae coba ingin ke kamar terus duluan di kamar kabeh ngaeta hanjakal ada tinggal kolor tinggalin Masya Allah cak no kolot iya saksi nyata cokot suka beres guys pamit ngadaguan we geus kieu we ngadaguan salaki geus luar klirik we datang Assalamualaikum salam dia berkat nanti tenan cek nu kolot teh sakudu bikin mereka urusan besi aya anu naon-naon tak tanda terangan geus rada curiga pan kieu kasih mana tadi ngariung ya ta saksi ta berkat ta saksi ta ngariung ada tuh budak santri cek ka dia abah sia di mana ngariung di mana ngariungna di anu eta yang gimana tuh berkat jadi itu na ngariung memang ngariung gitu ka mana lu bener sih ulah sok jual letik ngejawab tas di mana itu di mana aja dek si Indit beta saya ka Indit yuk saya di dia geus gara kali itu ka pondok saya masih capek cek lagi geus atuh si santri di sidang si eta kiaina gitu ya si mana heula tadi memeh ka ditu jatuh ka mamana sumpah ieu atuh daek sumpah atuh kiaina pan pinter pinter tuh ngabohong ge masalah kan ieu demi Allah tuh si mamana ya kolor sa je emang kita di mana si ada pun terus ngariung kayak gitu deh Masya Allah Karim jadi ada nukolot mah leuwih-leuwih ti serse nyahoan bae serse mah teu sabaraha nukolot mah eta irungna waduh sarua jeung anjing pelacak la'allahum yattaqun supaya sieun ka Allah biiqla'ihim amahum fihi nyabutina pagawean nu salila ieu kunyana dipigawe jeung supaya amali taat ngalaksanakeun taat ka Gusti Allah des taktikna jeung carana Allah mere ka Kangjeng Nabi jangan dakwahan nu geus iman mah tapi doraka bae sing sieunan melalui siksa-siksa sing sieunan melalui azab-azab sing sieunan melalui siksa boh di dunia boh di akhirat deuleu tuh nu sok judi bae mang anu beunang yang contoh disebutkeun ngaranna ge deuleu mang anu tuh sakanyaho kula mah nyana teh papan zinaon kitu ngaranna judi bae tatadina sawana sababaraha bau tatadina perusahaanana sababaraha macem lantaran beki judi kuari tinggal saimah-imahna dong anak ambalaya pemajikan kitu keneta contoh nusok judi bae
eta kan disingsinan jang di dunia. Dia itu si anu nusok judi jok mabok baik kuari teu bisa lempang teu bisa padahal mah nu teu judi ge aya wae teu bisa lempang mah teu bae ieu. Ngan ieu bajang contoh tuh nusok jinah bae tuh kadeuleuh kan eta kakarak di dunia encan di akhirat mah caritakeun siksaan supaya ngarenyed. Bayangkeun coba lamun urang ngabaris engke di masar si ieu mah lulus urang ditahan, si ieu lulus ieu ditahan, si lulus urang ditahan. Haju manehanana lulus dibere surat SK titah masuk sorga. Hajunya ngadadahan ka urang paje dadah. Nah ka mana aing mah ka sorga ye rombongan. Eta kendaraanna pan korban baheula keur di dunyana. Kan eta eueuh ceelian jore korbanna. Ada kendaraan tinggal tak di jahenya batur malah lulus ke sorga, masya Allah. Tinggal aing ye, judi kene, korban encan tuh kan, masya Allah. Engke kan korban orang ke bakal jadi kendaraan di akhirat. Ya Allah, orang di dunia aja boga kendaraan teh aya nu hayang 2 aya nu hayang 3 aya nu 4. Mata korban mah terus bae. 2 tahun korban, masalah. Jadi dunia aja boga sepeda, enggeus motor, enggeus mobil, enggeus kareta. Boga tak engke ge di akhirat kos kitu dek make kendaraan nu meuneu ieu. Aya urang. Ya Allah, dunia loba, kemudian atuh ku urang ayeuna mah teu digunakeun, urang paeh. Lah ngasakal diperebutkeun maning gunakeun mumpung keur hirup keneh. Gas, bikan, bawa ka kiai, tah korbankeun. Geus ulah diinget-inget, ulah sok. Ulah cenah mun ngadahar satena meunang teh hatena mah teh nanaon sa kiai. Mun huluna ge teh nanaon. Mun ping-ping atuh kabeh bae jeung sia. Maka jeung hayang-hayang sagala. Masya Allah. Da kekeukeut di hayang jasa hayangnya buntut atuh beudang buntut mah. Ceker meunang aing ka bagian naonna atuh. Hulu ku sia, hate ku sia, ping-ping ku sia, ceker ku sia, buntut ku sia, aing buluna. Nggih, sudah gitu, tungtun. Bikin kaki tah korban kula. Des beres. Tungtun ke belah ditu tah korban kula. 1 tahun 5 ge masalah korban mah. Tuh masalah. Nu bermasalah ke nu sugih teu korban eta bermasalah. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Kangjeng Nabi waktu keur jumeneng resep Kangjeng Nabi mah diuk jeung nu susah, resep diuk jeung nu pakir, resep diuk jeung nurudin. Mantak dina berjanji teh wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'hum. Kangjeng Nabi mah resep jasa ka fuqara jeung ka miskin wa yajlisu ma'hum, jeung sok diuk babarengan jeung fuqara jeung masakin. Eta Kangjeng Kiai kuari mah teu daekeun lamun jeung camat mah. Wow, batur geus teu meunang nyaho. Ieu nu susah. Mana? Ngan. Ya, geus. Ganggu bae sia. Kiai Golkar mah kos gitu blor. Tah Kangjeng Nabi diuk nuju calik sareng sahabat anu hina tapi teger hatena iman ka Allah jeung ka Rasul. Hiji ki Salman, 2 ki Bilal, 3 ki Ammar, 4 ki Khobab. Ikabeh jelema miskin. Salman Al-Farisi, Farisi teh versi Iran. Cik sakal orang Asbihan eta Salman teh ngadedengekeun aya Rasul diutus. Lantarannya geus bacaan Zabur, geus bacaan Taurat, begitu didengekeun ngadedengekeun Salman teh. Kadenge geus aya kuari Muhammad diutus. Geus aya, geus bener. Salman langsung bebeja ka keluargana, izin teh izin kulama endek ka Muhammad ka ditu. Endek naon man? Kula mah geus memeh Kangjeng Nabi Muhammad turun teh geus iman. Ieu mah hayang ngabuktikeun jeung hayang maca syahadat. Di hareupeunana teu bisa ditahan menggebuna iman Salman Al-Farisi, berangkat langsung ke Mekah. Berangkat Salman ti Iran ke Mekah mun naik kapal teh gitu 2 jam deket.
dah langsung kapanggih jeung Kangjeng set biasa soal beres tanya di mana abdi ti Persi sangaran Salman aya naon ka di abdi rindu jasa katuan ngadedengekeun geus diutus apa encan coba abdi hayang ngadenge dongeng dicaritakeun ku Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi terus langsung di dinya sujud cekel ku Kangjeng Nabi langsung baca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah abdi mah dek milu bae ka Kang datang ka nyana tenar jasa Khandaq Salman Al Farisi ketika perang Parit perang Khandaq nyana lah sebagai bintangna nu nyieun Parit hina jasa nyana mah rudin jasa Salman mah lantaran ti Iran teu balik deui langsung cicing didinya saaya-aya dahar saaya-aya pakai saaya-aya tapi pan ku Kangjeng Nabi geus jatakeun salah saeja sahabat anu geus jadi ahli sorga Salman Al Farisi teu bogana naon ngariung jeung Kangjeng Nabi ngobrol kadua Bilal teh urang Habsyi jelema hideung Habsyi Ethiopia hideung geus teu pikaresepen secara zahir mah nyana teh budak belian abid dibeli rindu jasa ka Kangjeng Nabi rindu jasa hayang ka Kangjeng Nabi jasa geus gadenge bahwa Muhammad teh geus jadi Rasul Allah ceurik nyana encan macak 2 kalimat syahadat dihareupeun Kangjeng encan puas ate teh kabeneran dijual di pasar aya Sidna Abu Bakar ya saya abid saya abid abdi cek nu bogana urang mana ye urang Ethiopia Habsyi sangaranna Bilal dibeli ya dibeli teh mahal nya hideungnya mahal Sidna Abu Bakar kok mahal-mahal teuing kabisana loba cek nu bogana sorana bagus tanagana gede jeung nya nama lincah jasan mentak mahal berak sekian beli ku Sidna Abu Bakar di harita keneh waya Bilal hai Bilal kaula meuli anjeun saat ieu ku kaula dimerdekakeun langsung sujud teu kudu sujud gara ka Muhammad ka ditu lumpat kana ka Kangjeng Nabi begitu lumpat langsung maca 2 kalimat syahadat sangaran anjeun Bilal memeh anjeun datang geus kadeuleu tuh kokolotrakan tarumpah anjeun di sorga Masya Allah hina ngobrol jeung Kangjeng Nabi Ki Hobab teh aja lama geus rindu jasa ka Kangjeng Nabi ditangkap ku Nasrani ku Yahudi sageus ditangkap dijual padahal mah lain abid lain naon kulantaran biadabna Yahudi teh dijadikeun abid dijual nyana geus rindu jasa ka Kangjeng Nabi tah datang deui cek sakaul Abu Bakar cek sakaul mah Sidna Umar dibeli diperdekakeun iman Kangjeng Nabi ya Allah tuh jelema hararina keur ngarobrol jeung Kang Ki Amar gitu kene ngarobrol jeung Kangjeng Nabi gitu kadeuleu ku tokoh-tokoh musyrik eta Muhammad ngobrolna jeung nu kararitu bae aing mah asana jahina ngobrol jeung nu kos kitu mah deuk asup Islamna ge kahalangan ku nyana asana kumaha si Muhammad ngobrol teh jeung nu karitu bae pindah nu kitu nu pakir ka ditu nu miskin eta mah didinya tak unggal aing liwat jeung si eta bae atuh nyana mondok jeung didinya mondok sama santri Kangjeng Nabi Masya Allah termasuk Abu Hurairah eta santri Kangjeng Nabi eta mah mantap kuari teh mun urang ka Madinah lamun urang ka Madinah tah ieu makom Kangjeng bumi eta teh ieu makom kabelah dieuna tah Ashabus Sufah nu aya lu eta pondok tah lamun nu kamar kahi ayeuna ye dideleung ke di Madinah belah dieu mimbar baina mimbari wa baiti wa mimbari raudhatun eta raudhah anu tihangna parutih-parutih permadanina putih eta raudhah cek Kangjeng Nabi baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah eta raudhah ngaranna ieu mimbar Kangjeng Nabi ieu bumi makom Kangjeng Nabi didinya Sidna Abu Bakar didinya Sidna Umar kabelah dia ka tukang nah didinya adalah pasantren ngaranna Ashabus Sufah teh Ashabus Sufi jelema-jelema anu make bajuna teh rarudin make bajuna baju bulu atau nu bersih hatena disebut Ashabus Sufah tah eta tah tukangeun bumi Kangjeng Nabi tah eta santrina Ki Amar Ki Hobab Salman Farisi Abu Hurairah Ki Bilal yo kita adzan ku Kangjeng Nabi Ki Bilal wah sorana luar biasa
azanna tilak dielak-elik baheula mah Allahu akbar Allahu akbar itu azan baheula asyhadu an la ilaha illallah aya sahabat azan Allahu akbar deh setap gua kan ulah di kitu-kitu lempeng bae cara Bilal ieu mun kadengen ku Kangjeng Nabi nu azan ku ari aduh cakangnya kararieu kabeh ya azan ku ari mah dilombakeun azan geus masalah geus karya eta mah kemurnian baheula Ki Bilal teh kumaha bang geus Kangjeng Nabi pupus Ki Bilal nangis teu kuateun azan Ki Bilal asal azan sanggeus Kangjeng Nabi pupus Allahu akbar Allahu akbar asal asyhadu an la ilaha illallah mau normal keneh asal asyhadu anna Muhammadar teu kuat lantaran urut berjuang kencang jeung ceuri reueun azan gantian ke asar azan de Allahu akbar terus saya kita azan tah ke asal asyhadu la ilaha illallah mah normal keneh asal asyhadu anna Muhammadar teu kuat eta lah ku cinta-cintana ka Kangjeng Nabi akhirna Sidina Bilal teh teu kudu azan cek Sidina Abu Bakar tos bae anjeun mah berjamaah bae lantaran teu kuat sarua jeung teu kuat kula ketika kula maca Al-Qur'anul Karim laluluh jasa hatena nah tidinya mengasingkan diri Ki Bilal teh mengasingkan diri mohon ka Sidina Abu Bakar abdi mah rek ngasingkeun diri teh di negara ieu apa deuk pindah negara abdi mah deuk pindah negara deuk ka mana tujuan abdi hayang ka Yaman cek Ki Bilal teh lamun teu ka Yaman ka Iran ka Asbihan lamun teu ka Iran ka Irak deuk naon maksudna abdi hayang ibadah khusus ka Gusti Allah atuh ibadah khusus mah di dieu ge masalah henteu abdi hayang ngasingkeun diri lantaran neuleuh patilasan Kangjeng abdi teu kuat katitingalikeun bae Kangjeng Nabi lempang Kangjeng Nabi ti mimbar Kangjeng Nabi di raudhah Kangjeng takula mah jadi kadang-kadang leng ku cinta-cintana ka Kangjeng Nabi kos kitu masyaallah eta Ki Bilal lamun kula teu indit di dieu asana kula moal bisa ibadah lantaran ieu Kangjeng Nabi kok kolebatan bae neuleuh di ditu neuleuh calik di lantaran terus-terusan pan Ki Bilal mah jeung Kangjeng Nabi ayeuna mah izinan bae abdi mah rek keluar ti nagara ieu ceurik Sidina Abu Bakar ceurik luar biasa ingat ka ucapan Kangjeng Nabi anu geus kadenge kokolotrakan sendalna di sorga Masya Allah cek Sidina Abu Bakar akhirna Ki Bilal keluar ti Mekah ti Madinah terus ka negeri Yaman tah gitulah cerita Ki Bilal teh nah eta nu sararusa Kangjeng Nabi di dinya ngalobro jeung nu sarusa aya permintaan ti musyrikin tokoh-tokoh Madinah Yahudi berarti mun di Madinah mah Yahudi mad coba ka desa kadeung aya naon kami tokoh-tokoh Yahudi di Madinah di dieu aya minat ndek iman alhamdulillah cekan tapi kami ndek kumaha ngobrolna aya kitu atuh eta nu sararusa nu mariskin di dinya bae kehalangan asana kuno kos kitu mantak naon eta usir ke kami datang kadinya kami ngobrol ngeunaheun atuh nya babarengan jeung nu miskin masa teu ngarareunah sakali ku Kangjeng Nabi henteu dihirau ka kayak dipikir cek Kangjeng Nabi manya kudu ngajauhan fakir miskin datang deui mad kumaha eta aya bae di dinya kami liwat aya kami dekat anjeun aya asana kahalangan ku jelema fakir miskin mantak naon usir atulah jeunkeun tempat di mana abeh kami sarsup ka dinya 2 kali can digubris ku Kangjeng katilu kali Kangjeng berpikir manggil Sidina Ali coba kade coba ya pendapatna ieu kumaha pendapat naon coba kadengikeun aya naon cek Sidina Ali kieu kami para tokoh-tokoh Yahudi di dieu aya terbersit hayang ngobrol jeung Muhammad bawa ka ditu nama iman ngan kahalangan ku fakir-fakir miskin aya di dieu asana teu layak jasa kaula lamun ka dieu aya nyana asa kahalangan jasa ta ieu mah coba usir mantak naon eta teh jelema-jelema palalakir jelema miskin kos kitu tah aku mali coba pendapat anjeun
bahkan cak tokoh musik catat tulis dirinya tanda tangan bahwa kami tidak senang dengan orang-orang fakir, orang miskin, harus diusir. Kami kakarak datang ke dia tulis perjanjian eta, mun eta perjanjian dilaksanakan ku Muhammad kami siap. Mungkinkah dia terus-terusan kali itu bisa iman? Boleh oke sih cek sini, boleh. Kangjeng Nabi lurah lirik Kangjeng Nabi teh harapan Kangjeng Nabi kan supaya iman. Penggede Madinah musyrikin teh bawa iman, bawa Islam. Harapan Kangjeng Nabi teh eta aya di jero hate endek kakarak aya hate kos kitu doang malaikat Jibril turun mawa ayat ieu wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Hei Muhammad, ulah sok coba-coba anjeun ngusir jelema-jelema anu ibadah ka pangeran bil ghadati wal asyi, isuk jeung sore nya nama selalu iman ka Gusti Allah, ibadah ka Gusti Allah. Eueuh deui nu diharapkeun yuridu nabi ibadatihim wajhah, eueuh deui nu diharapkeun kecuali zat Allah, la syai'an min agradi dunya, eueuh secuil pun tujuan dunia nya nama iman teh bolos, imana ibadah ka Gusti Allah bolos. Ulah diusir Muhammad deuk nanaonan usir nu eta lu itu bacaan karuhan. Sarekan Kangjeng Nabi ku Gusti Allah melalui ayat ieu can bertindak kakarak di jero hate buahnya ieu mah bagus. Harapan supaya Islam tokoh-tokoh musyrikin teh kahayangna deuk dituturkeun, deuk disingkirkeun, jelema fakir jelema miskin teh ditegor ku Gusti Allah ulah teu meunang kan nu mantak kuari teh jadi ukuran eta teh urang teh. Lamun urang dek kembangkeun agama pan kamari geus dicaritakeun nu masantren tilok aya anak camat, nu masantren tilok aya urang anak bupati, tama urusanna dunia. Nu masantren mah tukang hui, tukang dangdeur, tukang toge, tukang sasawi, nu ngadorong lagi teu katanya pegat deui sendal. Aduh, pegat sendal, tegat tanjak, dipaksakan mah kunyana diselapkeun pan diboronjong sendal lagi lah, sia pegat. Tadi piceun ya eueuh deui jang meuling ke bedek di kaputan. Sendal di nyatak, bae jasa kapeung waktu mah kunyana pake rem hareup teh apan sendal jepit. Ditorong kunyana kakarak edek datang ka luhur, ces kempes. Ngaguling. Tinggal kieu. Aduh, nasib. Tanya ke orang, "Mang, keur naon?" Istirahat cek dia. Istirahat kunaon tuh? Mimiti sendal. Korban. Ayo, kadua kempes. Katilu atuh ngaguling acak-acakan. Malah ka dibenerkeun lelah. Ngarokok heula, boro-boro boga ji Samsu daun kaung. Eueuh korek. Rokok jangan korek di lamotan be. Udah. Coba deh aya be lurah liwat titit. Saya tak ya lurah teman nanya ge henteu sial teh mah lurah. Goblok jasa teh lurah. Kadanan ku nanya, "Kunaon Mang kempes?" "Oh, bantuan ku lurah." Atau ya meuli ban, ya meuli anu kadanan ku gitu rokok ya mata rokok piceun bae nya nah teu kudu ngarokok aing puyeng ye we mamang orang mana sepatan ini kamar jual ini jadi tape maksudnya mah ieu nya di duitin keur ngabelaan anak pemajikan. Emang anak di mana? Mondok tuh. Di mana mondoknya? Cisoka. Anak nu mondok penuh kitu tah pikiayeun da kumaha majuna agama ja anak nu kitu eta nu mondok anak nu kitu, anak tukang toge, anak bangsa nu aya pejabat. Waalaikumsalam. Nu nih mau nyantrenin anak nih Yai cuman edeot ye sial jasa idiot di pondok teh ngamajukeun agama tah nyilibkeun. Waduh, nggak ada yang ngurusin katanya di rumah Kiai, di sini sama anak-anak aja.
itu diterima kurang kumaha aya diterima kurang kumaha aya bari teh anak pejabat teh nu keur idiot teh di dieu pasrahkeun ka lurah hakan ku siarah tah aya deui lain setengah pejabat ya Waalaikumsalam enon ya masantrenkeun tilu kula boga anak nu hiji geus jadi insinyur nu hiji geus jadi profesor nu ieu mah dipasantrenkeun bae emang kurang teu disakolakeun gitu belet otaknya teh nyaho naon ngitung datang ka 10 ge pohon deui geus pondokeun bae maju moal ieu agama aya anak pejabat idiot aya nu setengahna nu kos kitu tah nu teu kuat berpikir teu sanggupeun berpikir aya nu masanten mulus anak tukang toge teu kabiayaan aya tukang dangder sendal ge pegat hese meuli ya agama urang ieu nu kurang dicintai nah mana anak camat nu mondok eueuh anak bupati eueuh neangan coba se Indonesia anak gubernur mondok Malaya marabok tah eta kan kos karari itu berarti mayoritas nu masantren teh ya nu miskin kiai na wauh jeung bupati sosohoreun belon teh mah kiai kos gitu wauh mah wauh bae ngan haju ulah kamalinaan tetep anu ngaluhurkeun agama mah duafa wal fuqara wal masakin ieu ngaraji ka dia atuh pan itu teu baroga duit jangan boga duit maka puncak atuh poe minggu kuari atuh keur huha hehe atuh pan ieu mah atuh sampah kabeh kapan ente ngaji teu boga duit cenah kiai lah ngaji bae mun boga duit puncak blon teh coba eta kajen ngan aya dage di dieu iya bisa ngaji pejabat aya PNS ka dieu ngaji bae ngaji cenah kiai kula osok ngaji ngan di ditu jauh kadang-kadang ka dieu sasalaman ieu ngaji ye kiai mah teh ngaji kiai lamun keur teu ulin ka Bali ngaji tembak sih kuai tak eta kos karer itu jadi agama beuki ciut teh atuh munasabah geus kajeun tah mah lain kiai anak kiai teu kadidik ku kiai teu rek masantren kadanan ku bisa masantren kiai nage ngomongna wow teu zaman kuari mah masantren mah jekna sakola eta kiai huluna pantogeun habek tah kiai katiha gobrog kolot baheula urang sok dipantogeun katiha jak mah tilok ari mun aya anak baheula mun aya anak ngakal teh kana dipantogeun deuk bae katiha buncunur ban urang budak urang mah teh nyahoan buncunur lah asal aya kapanggih jeung kakana sing ada ya abah pantogeun katihan sia eta lalakon keur leutik Masya Allah tuh anak kiai na bae ge geus teu daekeun masantren ku kiai na disakolakeun dina arti pek-pek bae tah mah jahak masing-masing agama deuk dikamanakeun nu kuari berbicara agama melenceng teu masantren ya nu masantren mah satu suara tolak tilu eueuh anu teu akur sadunya teu akur kabeh kunaon kuari tolak tilu jadi hiji sakolahan ji ceknya cenah aya dalilna kadiekeun dalilna buka tak kitabna atuh dicolok mata sia ku aing sia da kumaha kaya keur carita sebagian kecil bae dan lain sebagainya tak eta kos itu agama neuk di mana tuh riba jadi halal ku ari mah di dalilan make jamul jawa me sagala rupa di dalilan me kula barang anu ngahalalkeun bank teh ayeuna ieu make jamul jawa mah bisa di mana melesetna ieu balikan deui ku kula dibacana iya bener ieu mah kula ge hampir ngahalalkeun harita iya bae bisaan ieu kan aya bener mah dalil urang ge nurut barang teu di mana ieu lain pagawean memeh dahar teh ngoreksi kos kitu teh eta kudu dahar heula aju nundutan pan barang dikoreksi teh salah ngagunakeun jamulna salahnya na ye koedahna ye koedah anu kos kieu ye anu kunyana teu kapaham coret terus mana deui bisaan segala mantek segala nanaon atuh mantek ieu teu ngaji ge bisa bae barang geus di deulean mah saralah karak wani aing ngadu jeung nyana yak tut tamplokeun jamul jawa we na di hareupeun aing ani geus dikoreksi salah nyana kajen kuku mah ge salah ye
ngan gula disimpen we leutik teh eta juk kuari teu kapanggih di mana meureun aya nama geus teu kudu make buku kos kitu lah pokona mah kitab da ge aya kuari mah jiwanian amat ngahalalkeun riba bang kusadumeh manehanana jadi agen kusadumeh deukeut jeung jelema-jelema kara itu mani ngahalalkeun endek we ulah ngahalalkeun mun ngahalalkeun nyieun hukum mah kitabullah al-muta'alliq nu Allah sing hade lain nu nyana sok ngeunahanan yeun hukum wah ieu bahaya jasa tah kunaon eta wani sakola coba nu masantren moal wani nu masantren mah tah ieu ciut agama ciut geus mah nu anak pejabat embung masantren anak nu susah paling ge masantren ge tilok telamat jatuh kabiayaan jadang deurang ngaguling tadi ban togena acak-acakan dagang endog ya Pak Ismet mah jalan rarusak atuh ngaguling acak-acakan kabeh modal beak jeung endog-endogna kabeh kan nu dicarekan Pak Ismet siapa Ismet ye nya nu ragag Ismet nu dicarekan gara-gara jalan cenah teh anggeus aing dagang endog beak kabeh goblok teh Ismet ye euy atuh siapa bae ulah sok kabatur bongan nya cenah teu beres bae kababawa bae teu salah teu dosa Pak Ismet ngarekan atuh siapa sing bener naik sepedana enggak sekian teh ngaguling lah teu beres-beres jalan duitna dikamanakeun tuh ayeuna kos kitu euy sia ulah sok nyaritakeun batur eta teh sing bener teu kasih sia tuh lah kadang bah dasar teu beres terus bae masantren anak balik teu kabiayaan endog pareupeus kabeh anak kiaina embung masantren nu masantren nu susahna teu kamodalan anak pejabat nu masantren nu edeot aya nu setengahna nu teu siapun berpikir agama deuk dikamanakeun atuh gua Masya Allah deuk dikumahakeun ya Allah ya Rabbi nah Muhammad ulah sok coba-coba anjeun ngusir jelema susah wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum ulah sok diusir jelema anu ibadah ka pangeran isuk-isuk jeung sore-sore teu aya harapan naon yuriduna wajah kecuali zat Allah Subhanahu wa taala nah ma'alaika min hisabihim min syai' teu aya urusan jeung anjeun pertanggungjawaban dipikul ka anjeun tentang manehanana urusan jeung kitu deui manehanana wa ma min hisabika alaihi min syai' satik-atik acan manehanana nanggung jawab anjeun mikul beban anjeun teu aya urusan jeung itu teh urusan jeung anjeun atuh aya ngobrol mah ngobrol bae mah teu kunaon teu kudu diusir-usir teu kudu anjeun lamun engke ngusir fatatun sampaikan ka ngusir padahal mah teu aya urusan fatakuna minaz zalimin anjeun termasuk jelema nu nganiaya Muhammad ulah teu ku Kangjeng Nabi teu diusir ye contoh luar biasa urang hirup jeung nu susah bae urang hirup jeung pakir bae babarenganana ieu mah lamun nu ngondangna nu sugih wow gede buleudna ge nu ngondangna teu boga nanaonna waktu kula inu gawe tolol teh coba lamun nu ngondangna wow ngondang na banget ampura bae aduh hese jasa cenah waktuna cek malaikat degung malaikat Gusti Allah aduh jeung nu susah dahulukeun jeung fakir adapun engke urang kapake ku nu sugih kapake ku bangsawan ku hartawan efek tina kalurusan urang urang aju didarengekeun ke ku pejabat didengekeun ku jawara didengekeun efek tina urang resep ka fakir miskin Allah resepkeun sehingga batur milu ulah sok ti luhur heula ti handap heula kabelar itu namanya apa kaburu los teu kajeun nu kitu ieu mah pupuk bae sekitar urang sekitar dusara rusah tah nu kudu ditulungan ge masyaallah nyana mah nyana mun teu boga duit dibere rokok sabatang ge boh ngadoana aya 2,5 meter geus ngageter-geter datang ka beakeun doanya na deui doa cek ieu sabatang ge coba lamun anu sugih dibere kurang rokok ge rokok aya dibere duit aya kurang narimakeun tapi lamun nu susah mah masyaallah ngageter-geter jana teh ngageter-geter bisa-bisa nalar doa deui jana teh jangan doakeun kadua kali
tuh mantap jeung yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum. Nah iyalah kanjeng Nabi urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan anak kanjeng Nabi diberi metode dakwah jeung para mukminin beda jeung kakafirin. Wahyuna make wahyu anu ieu supaya ngerenyed hatena geus aya iman mah tinggal dipupuk imanna beres singsinan. Kadua kahiji nomor kadua na urusan fakir miskin nu tadi terbersit di jero hate dek diusir ulah ieu teh contoh ka urang hirup leutik-leutik bae lantaran nu bakal perang ge jelema nu leutik sakumaha nu kamari kukula dijaritakeun teh raja teh nanyakeun ieu pengikutna nu bangsawan hartawan kelas apakah nu pariskin du'afa wal fuqara. Memang kitu nabi mah pengikutna kitu kene santri mun santri aju ngalengkah jeung bangsa nu kelas-kelas atas harapan agama maju jeung nu leutik ka jeung dukuna nu leutik maju datang ka imah urang lindeuk sabenerna mah nyeceran nu leutik sabenerna naon ge nu leutik mah boga bonteng Assalamualaikum kula boga bonteng menang 2 poe Assalamualaikum boga dangder Assalamualaikum geus beres aya 10 kali mak nginjem duit teu masalah. Wallahu a'lam.